santri di imah meuli alatna baru leutik unggal peuting latihan bari sadaek-daek nakol kadenge ka mana-mana eueuh opak kadenge na teh kitu eueuh opak aya gemblong emping ngecucur kadenge na teh ngareneuhan ngareneuhan tagok ngomong jadi ngareneuhan aku kitimpling ngareneuhan ayo nama hadro komplit ya. Itulah seni Islami laras tuh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa ifdhalih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sayati zamanun ala ummati yarfa'ullahu arba'ata asya'a yarfa'ullahu al-barakah minal ardi wa yarfa'ullahu ar-rahmah minal qulubi wa yarfa'ullahu al-'adla minal hukami wa yarfa'ullahu al-haya'a minan nisa'i. Wa qala Syekh Tajuddin As-Subki wa syukrul mun'imi wajibun bisyar'i. Allahumma hidayatan lis-shawab.
menawi dipayun ka operator son ehona dikirangan bae upami ngaos Quran raoseun nganggo eho upami ceramah di level standar bae penganggo eho eco pengatur waktu penata acara nukusim kuring di hormat ngahaja protokol dipayunkeun sabab Azab Mubarak moal naik karena panggung lamun teu dititah ku protokol nepi ka isu diimah we di ditu nuhun kol bayar aya keneh sok akutan kabeh ka dicai itu dibulak balik menilieur akutan sadayana susu kurang komplit ya sasajian ya susu bisa karuhun datang susu yang lisong sakalian kalian kan so cai hadir inteh cinteh hadir pabidaya kompor gasna bawa ka dieu nah heur aing panggung atuh itu dibahas da kadeuleu bulak balik wae wabil khusus anu sangat dispesialkeun sangat diutamikeun para alimil ulama, para kiai, para asatid, guru-guru urang sadayana anu sami nafahati di haflah mubarakah nu kalintang kusim kuring di hormat kunaon para ulama, para kiai, para asatid dispesialkeun diutamakeun punten Bu ulah ngobrol wae atuh cicing ya. Insyaallah santri teladan ya. Suatu saat nanti dia yang akan membalik penceramah pasti bakal nyaingan aing itu tas bu tas udah coba ka dia ningalin asa fokus ka dia ulah narempok ka ditu ka dia look at me you and me luk-lukan padele-dele ngapunten ya kursi mewah akang ngapunten ya teh abdi caligna asa tegena asa nyelegon gitu asa nyileunglem kayak beres ceramah nogaing jadi opat tas kupikir kunaon para ulama, para kiai, para asatid dispesialkeun diutamakeun maaf urang moal apal Islam jeung eusigna moal tertanam rasa iman rasa cinta ka Allah ka Rasulna moal nyaho ibadah lamun syariat teh aya jasa-jasa perjuangan para ulama, para kiai, para asatid nu tos nyampekeun Islam ka urang hakikat hidayah taufik ti Allah leres urang apal ngerti kana Muharram hikmahna hijriyah hikmahna mensyukuri nikmat kemerdekaan disampaikan ku para ulama, para kiai baheula lamun teu aya jasa perjuangan para ulama moal kumpul di dieu ayeuna urang moal santri moal betah cicing di pasantren sampai ribuan ya santri di dieu lamun teu apal kana faedahna tolab ilmu
apal karena hikmah faedah tolab ilmu, silaturahmi, syukur karena nikmat Allah, wasilah sababiyah disampaikan ku para ulama, para kiai, para asatid. Leres pendak jeung Rasulullah can pernah ningali wajah Rasulullah, can pernah mendengar suara Rasulullah pun can pernah, tapi kunaon tertanam rasa cinta iman ka Kangjeng Nabi, jasa-jasa para ulama, para kiai, para asatid. Leres yuk orang belajar nyieun jasa ka jalma nu gede jasa. Kita berbuat baik untuk orang yang berbuat jasa, jadilah orang yang baik. Bagaimana orang yang baik? Orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain, bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain. Sing bisa nyieun jasa ka batur, ulah pinter ngadaharan jasa batur. Terus cik atuh pagih jeung kiai teh di jalan kirang bara mere duit lain nyengir uun mikir sia atuh nanya-nanya ka kiai pagih di jalan, padahal mah anakna dididik ku kiai di pesantren, di majelis, bisa sholat, bisa ibadah, akhlakna mulia. Maaf, lamun santri sukses dididik ku ulama, ku kiai, jadi santri soleh, jadi jalma ahli ibadah, anu kabawa mulia pangheulana, nu kasebut-sebut adalah indung jeung bapakna. Kadang-kadang guru nama teu disebut-sebut. Anak saha eta teh meuli ku rajin ibadah, akhlakna mulia, ngaji Quran nama ni pasehat. Anak si Udin, si Nunung, meniku bisa eta si Udin ngadidik anak, pajarkeun menang bapakna. Kiai nu ngadidik da disebut henteu tolol. Atuh jelema tolol gitu. Tapi giliran ayah santri belegug, santri goreng akhlak, santri bedegong, indung bapana teu dibawa, tapi guru kiaina kababawa goreng. Kunaon cari cing? Oh nungguan, ke heula aing capek tenang we atuh. Batur cicing, hilu cicing. Biasa we atuh. Ya giliran ayah santri, oknum santri goreng akhlak, guru sok kababawa goreng, leres teh. Ya Allah, makana hayu urang nyieun jasa ka jalma nu gede jasa. Saha para ulama, para kiai, khusus guru-guru simkuring nu araraya di dieu. Urang doakeun para ulama, para kiai sing diparanjangkeun umurna, sing ditambi-tambi sehat wal afiat, tambah barokah ilmuna, tambah milik rezekina, tambah istrina. Aya naon itu nini kecala ngaprek amin teu jadi kunaon bisa ngagok lah atuh tina aminkeun ieu lalaki satuju jaga dong kekompakan. Ibu-ibu setuju? Pasti kan doa nu terakhir ulah waka daripada kuring turun ceramah dicekek nini amit nu penting doakeun para ulama, para kiai, para asatid, para anjang yuswa sehat wal afiat, barokah ilmuna, garampang milik rezekina, dibabarinan turunan anu saroleh tur salihah, anu mampu neraskeun perjuangan anak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wabil khusus aparatur pemerintah setempat baik sipil, TNI, Polri, nusami kusim kuring lebih hormat, khusus kersana panitia penyelenggara selaku sesepuh pimpinan pondok pesantren Nurul Iman, kersana Kang nuhun Kang, masih ingat Kak Syekh Mubarok sugan teh moal ngondang deui. Doakeun ya pun guru sing dipanjangkeun yuswana, turunan-turunan sing saroleh solehah, wasilah kersana
nu ngahubing ke sim kuring teh Kang Badar Kang Badru, mana si Badru teh? Badru awas ulah ke mana-mana ame puguh pertanggung jawabanana. Atunya ada jelema eta nu ngaganggu aing SMS terus telepon Badru bener da diamanatan ku kersana pun guru meureunnan miwarang ka Badru hubungi terus asa bubarok 3 poe ka tukang kring SMS WA Badru Jamal Kang ulah hilap 3 dinten deui heueuh teu panjang mah jawab sok teterusan saya eta mah isuk-isuk tadi kering Badru deui wae kaji Kim Sonten pada angkat tabu sabaraha jam baraha we bebas pusing Badru dikitukeun mana jelema aya ka dieu teh awas Badru ulah nyumput ya Allah ya Rabbana kirim sarro ku Badru sabaraha jam hayang ningali 1,5 jam tos salat maghrib ngobrol jeung supir teh salat maghrib siap-siap mobil dikeluarkeun karakek naik suku sabelah kering Badru kaji posisi di mana karak naik suku sabelah biraku suku aing kudu dipoto hejang bukti ya Allah biur berangkat ngejemput di gerbang tol langsung ka dieu karak amprok turun bunga Badru bunga beban pikiran mulai berkurang asepu barok datang Pak Haji Badru teraknya siapa itu Badru ternyata Badru resep nyium lalaki Badru amit-amit bangun nanti menang didikan akangnya eta nu ngadidikna eta ditah nyiuman lalaki si Asep Barok teu ngarasa kaganggu di SMS, di telepon segala rupa ku Badru nggak malum ngaranna panitia tanggung jawab berat diamanatan sabab nyebar undangan ke mana-mana lamun nepi ka teu datang wirang Badru pasti di smackdown ku akang dipercaya tapi teu bisa gawe cek akang pasti gitu untuk tanggung jawab berat Badru. Makanya ya acara itu ujung-ujung terjadi tanpa melewati proses. Non prosesna aya perjuangan, aya pengorbanan. Naon perjuangan anak toslami kersana pun guru akang didi ngahubungi. Eta perjuangan bahkan Kang Badru nabi ka nyusul-nyusul ka Cikampek. Ditambah diku pengorbanan, naon pengorbanan harta, tenaga, pikiran dikorbankeun demi ieu acara. Harta dikorbankeun. Aya sound system, aya kamera, punten ieu lain milik pasantren lain nu batur ieu teh sound teh geuning dipasang di dieu pan dibayar make harta leres teh ting lunas ting encan encan atuh sarua engge dianyu ini tukang sound yang dibelaan ku aing ih amit-amit harta dikorbankan, tenaga dikorbankan, para santri milu korbankan tenaga, ibu-ibu milu korbankan tenaga, masak diisu asak tadi ayah goreng hayam ayam sop
aya sate, aya harta, tenaga, pikiran dikorbankan. Tina eta pengorbanan, perjuangan, korban harta, tenaga, pikiran dibungkus ku hiji bungkusan anu mulia. Naon nabi bungkusanana? Pangajian, pangaosan, rekumaha teu berkah. Kersana Qori the legend, Masya Allah, Kiai Haji Muammar Z.A. Sewaktu masih SMP saya dulu selalu disetel kasetnya, sampai sekarang beliau masih ada. Kita doakan selalu disehatkan oleh Allah, dipanjangkan umurnya, amin, diberkahkan ilmu dan usianya, amin. Hayang tuh bisa ngaji Quran gitu, diajar tuh yang bisa ngaji hentel ngimpi siang atuku mahabbah cinta ka Qori, insyaallah sok sanajan indung bapana teu bisa sugan we aya anak incu urang nu jara di Qori-Qoriah. Amin ya Allah ya Rabbal. Taswih tajan Kang Haji, Kang Kiai Haji Muammar Z.A. taswih lah aya keneh di mana? Aja. Oh aya. Masya Allah, sing dibarokahkeun anjeunna anu juga bangun pesantren di Cianjur Selatan hampir 4 hektar. Ih, ampun tengah bangun 4 hektar. Mantak ibu ya, bu, lamun boga anak parawan mending bikin ka santri. Cicing santri, cicing dibelaan ku aing tenang. Santri mah diberkahkeun doana, diberkahkeun hartana, alhamdulillah. Da kuringa tumor sawah teu boga, tapi di imamah beas 5 karung numpuk. Tiap balik ceramah ku panitia sok dibere wae sakarung biasana. Akang luar liuk lain kode nyalingan sok pohoan. Doakan sing panjang yuswan, amin. Haji Muammar Z.A. bersama Teh Haji para putra-putra nasing saroleh, amin ya Allah ya Rabbal. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, dibungkus ku hiji bungkusan anu mulia naon? Pangajian, pangaosan. Supados tiasa ieu Kang ieu suarana supaya henteu mental gitu tah, vokal supados jelas we, dihilangkeun we ehona lah, ulah nganggo eho ulah da ku mental ge terus jadi eho gitu ya. C low C bas dikurangan salit C low harika. Dibungkus ku hiji bungkusan anu mulia tuh aing balik deui kadinya. Itu kaset kusut ya tuh. Ngaran bungkusanana pangajian. Naon deui pangajian teh tina kalimat pangajen. Naon hartosna pangajen? Harga. Disebut teh ieu pangaosan tina kalimat pangaos. Naon hartosna pangaos? Harga. Pantes aya jaminan sing sajalma nu ngalengkakeun sampean menuju majelis taklim, maka eta sami sareng jalmi anu keur mapai jalan ka surga. Alhamdulillah. Pantes aya jaminan sing sajalma nu ngalengkakeun sampean menuju majelis ilmu, ngariung sareng para ulama, para kiai, para asatid, uihna kengeng ilmu, insyaallah eta jalmi-jalmi bakal gaduh harga di hadapan Allah. Lain amin, amal. Amin. Ini ngaji henteu. Pengajian gigireun imah rutinan minggonan hare-hare bae. Aya nu kitu. Salaki ece. Maaf
ieu lain jeung ibu-ibu jang lalaki nu hese diajak ngaji cicing salaki manehna ibu-ibu matong dibahas tuh paling rajin ngaji di mana-mana ibu-ibu punten Pak lain muji hareupeun ibu-ibu kenyataan daya kacapek ibu-ibu mah ieu nu hese lalaki wong lanang hese kiai mah kiai gegerewekan di majelis ngabahas salat ngabahas fikih ngabahas tauhid hare-hare bae di imah mun ibu-ibu mah paling rajin daya kacapek isu-isu kayak minggonan ibu-ibu mah hadir ka pengajian leres Bu belaan pagawean numpuk di imah ditinggalkeun seusehan numpuk ditinggalkeun kayaknya seueuh balik ngaji aya nu kitu aya denge pepen bahkan aya ibu-ibu nekat ke pengajian mamawa seusehan seueuh kiai saya tanya ieu nu hese lalaki bapak-bapak mata kuring di Cikampek kayakeun rutinan minggonan sahriahan tara loba ngondang bapak-bapak olok undangan disebarkan ke bapak-bapak 100 nu datang 5an aki-aki KB nu 4 sare nu hiji batu di mamatahan karpe di majelis mending ngondang ibu-ibu tolok undangan ibu-ibu cukup 1 undangan ke 1 desa nu datang 1000 hebatnya ibu-ibu ngan olok kejo kudu siap parab ngasongan konsumsi ke ibu-ibu Pak ngitung menit detik ledis hilang dari peredaran atuh bolu kang diasongkeun sehat wanginan opak jeruk laleungit mantak tong aneh ibu-ibu mah tiap balik ngaji tas nang ngadadak laliem tuh sia mumun dengekeun sia si Asep mah sok tahu lain sok tahu memang tahu gitu loh kan kuring mah di luhur ibu diharanap sok jelas tina panggung teh jelas ngopepang leungeun ai panon mah ka kiai leungeun sleting tas teh standby jauh liwat tewak dedeukeun teranginang opak bebeskeun Masya Allah lamun nyuguhan bapak-bapak mah awet awet bieu di lebet bumi Kang Kiai apel anggur jeruk cau kararieu bapak-bapak luak liuk eta teh modus nempo batur meleng batur we meleng cau leungit hiji di kantongan ku bapak-bapak sok ibu teu percanten kodok na kantong calana bapak-bapak pasti aya cau cau raja bulu cicing ini saya milu nyengir terus lu ngerti wae cicing ayo ngan lamun ngajar ngaji adem keneh ngajar bapak-bapak daripada ngajar ibu-ibu ngajar ibu-ibu mah rocet kiai diharap ceramah manehna di juru duaan milu ceramah ngomong-ngomong tiung batur atau tiung manehna pikiran can lunas-lunas ti mulut kamari koda beda nu lunas nu can lunas beda tiungna nu lunas mah rapi nu can lunas mah sok nyengsol ku itu diomekeun itu meni kompak itu geus lunas tiungna lesang meni peka ibu-ibu mah beda tiung lajada mah iya loba awewe wajah-wajah online ya teh oh itu si Sophie aya si lajada lamun ngajar bapak-bapak mah
ngaji jeung bapak-bapak mah nikmat, tenang, jempling, da malolor. Sabab bapak-bapak lamun asup ka majelis luak lieu neangan tihang jeung tembok. Jang naon? Jang ngatur strategi. Nempelkeun tonggong kana tembok. Lamun tonggong nempel kana tembok, dilanjut strategi kedua, nilepkeun hulu. Tak. Kaditu nate nasri pe bapak-bapak mah di majelis dah daro yudah diru. Mantap ngaji bapak-bapak mah ngaji babawaan naon dah dieu. Mun ibu-ibu balik ngaji mawa ilmu lain, mawa naon bayareun kirinitan seragam. Ibu-ibu mah mending geus numpuk eta seragam. Can lalunas kabeh deui kita. Nganu paling kompak semangat ibu. Lamun taya gerakan majelis talim ibu-ibu rasaan pareun tak sing paranjang yuswana ibu-ibu sing loba hutang nanti lain kabayar hutang loba hutang atuh tiap ngaji ngirinitan seragam we hayu samaruk moal ngahisab beunang birabikeunang eta seragam nu geus teu dipake loba batur teu boga seragam jadi pameran di kamar dulu masa molototah biasa ya sing barokah rezekina sadaya kanggo bekal ibadah amin khususna ieu santri sadaya sing istiqomah sing ngarasil ilmu anu manfaat doakeun pun guru pun lanjut di dieu kersenaakan sekeluarga besar kepala putra mantu putu sidisarolehkeun ku Allah diparanjangkeun yuswana. Tibain mah orang bisa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat mi wassalamu dia tetap sallallahu alaihi dulu bisurkeun ka junjungan urang sadaya habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka para keluargina ka para sahabatna ka para tabi'in atba'ut tabi'in ka para ulama-ulama shalihin katut ka para pengikutna khusus urang nu hade di tempat. Mudah-mudahan orang sadaya masing kenging syafaatul uzma Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Untung orang jadi umat Nabi Muhammad jelas teh vokal sim kuring jelas teh ya. Atuh kunaon teu ngajawab sallallahu alaihi wasallam. Tadi itu ibu-ibu tengah ku cintakan Nabi jenengan Nabi disebut tengah jawab sholawat eta jelema pangkoret nasa dunia nu kitu jawab sallallahu alaihi wasallam ibu tadi untung orang jadi umatna Nabi Muhammad dibandingkan jeung umat nu sejen orang umat Islam adalah umat yang paling mulia di hadapan Allah. Alhamdulillah. Kau orang bisa jadi mulia di hadapan Allah dibandingkan jeung umat nu sejen gara-gara naon asep? Apa orang umat Islam mulia di hadapan Allah dibanding jeung umat nu sejen gara-gara aya salat 5 waktu, umat nu sejen teu aya salat 5 waktu? Apa orang mulia di hadapan Allah gara-gara aya saum Ramadan, umat nu sejen teu aya saum Ramadan? Apa orang mulia di hadapan Allah gara-gara ayah haji umroh umat nu sejen teu aya haji umroh? Urang tafakuran ku urang enak. Lamun rek ukur kemuliaan orang di hadapan Allah diukur make salat urang nu 5 waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Maaf, khusus pribadi saya sebubarok tahu diri, sadar diri, sanes suudon, sanes goreng sangka ka Allah ngan saya sebubarok. Lamun ngukur kemuliaan anakku salatna saya sebubarok masih jauh tina kasampurnaan rumah sadiri, sadar diri. Salatna saya sebubarok boro-boro khusyuk tumanina can bisaeun. Duka urang dieu mah. Tos sararusuk bangunna salatna urang dieu mah nya. Hah? Jawab lu jujur. Tak kitu ameh reger ka kuring jadi kuring aya batur. Sugan teh kuring wae nu malaweung salat, sia goreng urang dieu ge ngahuleng kitu.
pasti khusyuk bapak-bapak ngakomo saharus saking ku khusyuk tapi ka poho kana rokaan aturin khusyuk sia malah huleng eta ditakbir tapi ka peureum-peureum pan Allah Akbar. Awas ulang aledek bisi orang berjamaah pagi gireun urang takbirna anu muter heula kieu biasa we saling menghargai gitu ulah nepi ka ribu tutur mah salat henteu gelut tadi Pak Imaran gara-gara pabut muter takbir husnudzon ya husnudzon berarti eta jelema keur ngakurkeun niat nu diucapkeun ku lisan jeung karetek niat nu di hate wilujeng Kang Haji Badewi ti payun maka Haji Muhammad Zeta mudah-mudahan diselamatkan di perjalanan anak. Acan gering kade acan harus bisa menghormati memuliakan betul jujur neng kasep gelis bager santri rek dakwah mah bisa diajar di mana baik tapi ilmu Quran ilmu qiraat mahal setiap qori bisa jadi mubalik setiap qoriah bisa jadi mubalik tapi tidak setiap mubalik belum tentu bisa jadi qori ku mahal-mahalna ilmu qiraat Quran eta kuring belajar tiba heula tapi nu nerap salah lagu acan dengan lagu berondong garing men apal teh jan bijil keneh tadi we atuh kadieu tong kadieu heula atuh aing ngomong jeung saha ieu we aya tukang ngaji ho jan yes kupingkan ka dieu heula setiap qori bisa jadi mubalik geus entong qori pelawak ke artis bisa jadi ceramah bisa jadi mubalik tapi setiap mubalik belum tentu bisa jadi qori'ah kumahal-mahalna ilmu Al-Qur'an anta kuring sok ngahargaan ngamuliakeun rek saha bae umurna sahanapeun tapi qori Masya Allah bagus suarana sok milu bunga hate sugan we aya anak turunan kuring bisa jara di qori'ah gitu drone cicing ieu ti Israel tembak we bo udah kekeh we kadari itu atuh kumaha teh geus atuh aing ka ditu heula tuh teu nah ceramah dicuekeun teh Pak bisa ngobrol jeung salon nama jalan oh nya dikawal sok banser dikawal banser geus kali itu nempok ulah ka aing geus dilakene Bu Pak doakeun sing hasil barudak santri sing loba nu jaradi ulama amin ya Allah ya Rabbal ya Allah ya Rabbal lamun rek jujur ngaku diri sorangan salat urang masih jauh tina kahusyuan leres teu ai takbir nepi ka peureum-peureum hayang khusyuk Allah begitu barleungeun kana dada maaf setan teu cicing ngagoda lain di luar sholat bae keur sholat urang diganggu supaya ibadah urang gagal naon nu diganggu panon biasana
takbir nepi ka peureum-peureum hayang husu begitu leungeun kana dada akbar eta panon lain husu ningali tempat sujud. Lalaki teh biasana mun berjamaah macaan samping batur nu dihareup papai BHS can buka beuli mahal eta keur salat mikiran harga BHS Red Atlas nu anyar mahal enak tapi bagus lah Allahu Akbar tapi dah mahal ke Atlas ge wadimor sami Allah Aisyah reka mana keur salat mikiran harga samping lamun malaikat tukang heureuy geus ditajong ka jelema Aisyah balanjana di mana tolong ai salat mapai harga samping panon diganggu keur salat leres teh pangambung diganggu kumaha asep imah nu darekeut masjid hampura waktuna salat ulah ngagorengan lauk asin bisa hasilna mulak ka masjid nu salat lohor keur lapar nu digoreng pedak mulak ka masjid eta hasilna nu salat murilit aduh cocokna jeung peuteuy sambel goang sanguna diliwet balik salat ngaliwet Allahu Akbar Aisyah reka mana deui can keneh wah itu ibu-ibu maralik ka ditu ka dieu teuing kaya biji geus ka dieu astagfirullah. Pernah kaganggu salat gitu pernah? Jujur boro-boro khusyuk tu manina ge can bis. Panon diganggu irung, diganggu ceuli, diganggu. Imah nu darekeut masjid hampura waktuna salat maaf pareman musik-musik hargaan jelema nu keur ibadah di masjid. Kirang bara ente milu berjamaah ke masjid henteu atuh nu keur ibadah berjamaah di masjid tong diganggu bisi salat berjamaah can istiqomah ceulina bisa aya preman insaf balik muharaman langsung menang hidayah lohor salat Allahu Akbar ceuli can kuat musik menengah jeleger ka masjid kadenge dua poe aing ngapalkeun ceuli kaganggu can musik nu belah ditu jeleger ka masjid tirakus ya ruku ngebor cek malaikat dibor sia ku aing di akhirat sia hayo ruku amit ceuli kaganggu panon bener ke can nu hiji ieu maaf ulah waka santri ulah waka jamaah kiaina eleh salat khusyukna eta kiai rungkap leungit kahusyuan naon sababna kiai keur salat nahan hitut pasti anu ngalaman ya ayo keur salat nahan hitut ayo sia ayo dilema eta dibatalkeunnya sarokaat deui tuh dibatalkeun geus nyedek kana gerbang eta perang batin eta antara ya dan tidak ya tembakeun tidak tetap dalam pertahanan tapi kan resikona berat eta keur salat nahan hitut khusyuk leungit coba tolong saksikan dengan seksama bagaimana reaksi orang salat nahan hitut
itu tibujur kasirah gerebek empot-empotan geuning asepnya ho aing halaman jujur asli eta salatan itu lah santriat ge sering sia bersolat nahan itu asli eta asli ya Allah. Makanya Pak lamun Bapak berjamaah hareupeun Bapak anu ngagerebeg ti bujur kana sirah itu patut dicurigai eta jelema keur perang eta tong asa-asa Pak geureuwakeun we ti tukang wey prek langsung beledak eta sabab eta kondisi kenal pot racing ernen keur melengeh saeutik eta. Makanya begitu digeruahkan ngebeledak dan cepret lu lebih kaciri ibu-ibu mungkin anak panjang ngagerebeg di handap nahan hitut ibu-ibu eta lain sholat keur nahan gempa lain nini nahan hitut Masya Allah jauh tina kasampurnaan rumasa sing dihampura ku Allah amin. Kakurangan kesalahan kahilapan salat urang sing dihampura ku Allah mudah-mudahan urang diberi ilmu anu manfaat jang nyampurnakeun ibadah urang amin ya Allah ya Rabbal Asep lamun lain gara-gara salat mungkin gara-gara puasa Ramadan jadi mulia sabab umat nu sejen teu aya puasa Ramadan tafakuran kualitas puasa Ramadan urang masih jauh tina kasampurnaan emosiun pidauh Kangjeng Nabi kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'atsy. Alhamdulillah mangga wilujeng Kang Haji sing sehat berkah panjang yuswa pembangunan pesantrennya cepat terwujud sabab baik mangieunkeun imah nu aing di ditu engke awas ya teh haji sia ditagih gimana dan istirahat di Cianjur sehat selalu Kang Haji berkah panjang yuswa can naik kena mobil kita hargai, kita hormati guru kita, Masya Allah sehat. Maka wilujeng Kanji hati-hati di jalan Pak Supir jagaan guru aing awas tau ulah diganggu dina mobil doan wae Masya Allah panjang yuswa sehat sugan meh anak inju aing anu jadi kori tak kitu aminah dikawal banser punten barisan serbaguna dari gerakan pemuda Ansor tolong dibantu jalannya dirapihkan dulu supaya mobil bisa lewat tonggaran deng bae cici punten Bu pasian jalan Bu supaya rapi Bu punten supaya lancar perjalanan anak berkah barakallahu fiik cangkel yang dadah wae tadi dadah deui alhamdulillah terus dikawal supaya lancar perjalanan teu teh ya nana kena prank lo
tas kadede kumingan bu pak ngukur kemuliaan orang ku puasa orang rumasa masih jauh tina kasampurnaan leres orang karak menang lapar jeung haus wungkul puasa soca mah tengiring puasa lambai tengiring puasa aya aturan ngabuburit nungguan maghrib ngagosip di jalan lain zikir lain tadarus leres rumaos teh Masya Allah sing dihampura ku Allah soca kadang-kadang kemana-mana ngabuburit liar nih yang ada aurat awewe itu ngabuburit puasa ka mall pan di mall teh bebas saha we aya ka mall kuring pernah ka mall dah yang nyaho balik ceramah berang di Karawang ka Cikampek wihkeun lohor tetap noel ka supir da kaliwatan mall pir ka mall heula aya naon atuh aya naon yang nyaho aing mall ke jubah hideung udeng sorban begitu turun tina mobil sapam dararatan maaf pak mau kemana pak ka mall bapak dari mana balik ceramah tolong pak bagasi mobil dibuka maksudnya naon si mabom astagfirullah disangkana aing tariris teroris itu percaya buka bagasi mobil aya kardus 5 cicing di panitia diri itu mah 5 Kang Haji aku di dia 2 melingan ini kardus apa berkah buka oh jauh kanyahoan bukan bolu kurang nyenang opak wajib dodol araraya kardus nu kalima ini apa nih besar kardusnya tempo kejo bakaka lain bom lain ima bom kejo oh berarti Pak Kiai wis ceramah tadi aing ngomong pada naon atuh ka mall emang mall sia mending ulah aing ka mall ya tuh mana naik eskalator lantai 2 memeh kuring naik tangga lift ibu-ibu tawewe naik ti heula rokna pondok atuh pan kondisi kumaha eta aing dihanap meuni lempeng panon kana bujur hancurlah hatiku ngadarek dek eta jebak make jamis make sorban hareupeun bujur nyekel tangga kieu beureum nengak deui kitu hate mah kukulutus hanya kal kabol pakai jubah coba mun pakai jaket lepis jong-jongan aing neuleuna tengah haja-hajakeun awewe zaman ayeuna maaf aurat ditingali waktuna puasa mantap ngaleungitkeun ganjar kaji abdi mah salila Ramadan kada di jero imah wae tara kaluar ti imah sieun leungit ganjaran puasa ningali aurat istri hebat di imah ti iraha ti isuk sampai sore hebat naon kegiatan kadang-kadang sare ya kadang-kadang tadarus Kang Haji hebat nya ka sorena karak we nonton TV geuning nonton TV pan Ramadan mah pangajian dina TV oge Kang Haji nya Kang ngan aya nu bahaya naon iklan Kang teh kaluar ti imah teu nepo ping-ping awewe batur di imah nyetel TV ayo hand body jelas ping-ping aurat sanes aurat Rexona jelas sabun gif pan dada awewe nu ditempokeun gif merawat kecantikan kulit Anda jelas
iklan kan body jang ping na ditinggalikeun Rexona jang kelek na ditinggalikeun sabun ki pejang dada na ditinggalikeun nyambung kan hiji iklan teh nyambung teh nepi ka ayeuna naon Softtek panasaran aing nepi ka ayeuna atuh kunaon teh ditempokeun hojang naon panteu ngarti iklan Softtek mah Softtek we ajol-ajolan naon maksudna ngalieurekeun kuring nepi ka mikir oh berarti Softtek mah jang awewe anu ajol tah geus kadinya lah ameh teu loba pertanyaan Masya Allah kan ukur menang lapar haus sungkul pahala teu ai daya mudah-mudahan sing panjang yuswa sing penak di jeung Ramadan tahun payun nu kamari loba kakurangan kahilafan kasalahan Ramadan tahun kamari sing dihampura ku Allah panjangkeun yuswa deui urang sadayana tiasa penak di jeung bulan Ramadan tahun payun bulan premium nah premium bulan premakan dan minum oge Ramadan termasuk kategori bulan pertalit naon pertalit perut terasa melilit meskipun premium pertalit insya Allah di bulan Ramadan nanti kita tidak melupakan solar apa solar? Sholat tetap lancar kalau bisa begitu insya Allah di bulan Ramadan tahun depan kita mampu membentuk Ramadan menjadi bulan pertamax naon pertamax? Pertaubatan yang maksimal lamun geus dipigawe kabeh insyaallah dina Ramadan tahun payun di akhir Ramadan urang sadayana bakal kengeng bensin naon bensin benar surga itu indah amin lain sing jadi doa sing menang taman surga nu indah amin tadi kakak doa dijawab kerak manggih di dia asal teu etis imam beres sholat terus wiridan terus ngadoa robbana atina fid dunya hasanah makmum kompak di tukang wa fil akhirati wakina adzaban nar yes cek imam araredan gitu ya amin sing menang taman surga yang indah lamun lain gara-gara puasa Asep mungkin gara-gara haji umroh urang mulia di hadapan Allah umat sejen daya haji umroh punten Pak Haji Bu Haji punten kualitas haji umroh orang masih jauh tina kasampurnaan lain suudon lain goreng sangka ka Allah ngan urang ngarumasakeun diri ngarasakeun nikmat salat nepi ka khusyuk nepi ka ceurik keur di Mekah di Masjidil Haram dan di hareup aya Ka'bah Baitullah izin ku Allah begitu balik ke Bandung Pak Haji Bu Haji di Bandung salat teu ceurik deui pertanyaannya kemana air matamu ji jujur baca sholawat di payunan makom Nabi di Raudhah nangis jamaah ngerasa izin ku Rasulullah sabar di payunan aya jalmi nu disucikeun ku Allah karek ngucapkeun kalimat assalamu alayka ya Rasulullah banjir cai mata sebab di depan ada makomnya Nabi Muhammad begitu balik ke Bandung Pak Haji Bu Haji maca sholawat di lemurna henteu ceurik deui kemana air matamu geus beak di Madinah nu can nararasib singgeran nararasib sing tiasa ngarooskeun nikmat nu sujud payunan Ka'bah sing bisa ngarooskeun nikmat na ngaos salat di payunan makam Rasulullah SAW jujur
mimiti daftar mah puluhan juta asalnya setor jang umroh jang haji tapi geus nepi ka ditu ngadadak poho kana eta ongkos puluhan juta. Batin nikmat ulah wakan ningali Ka'bah langsung di luar Masjidil Haram di halaman rek lebet ka masjid rek tawaf di luar keneh geus nararangis. Pidoana sim kuring dinten Kemis bade angkat kemis ayeuna. Sim kuring marekeun dakwah sadinten Rebo enjing. Da Kemis wengi Jumat tabu 12 langsung berangkat wengi. Hampir 200 jamaah hasil nabung setahun 2 tahun jamaah ngeureuh nabung lunas tahun ieu langsung berangkat anu plus Kairo Mesir langsung umroh margina hoyong ziarah heula ka Imam Syafi'i ka Imam Zakaria Ansori ka Salahuddin Al-Ayyubi teras ka putuna Rasulullah cucuna Rasulullah Sayyidina Husain radhiyallahu anhu oge ka Ibnu Athaillah Al-Iskandari pengarang kitab hikam oge ka Syekh Imam Busiri Burdah teras ka Nabi Daniel sareng Luqmanul Hakim eta makomna satempat eta Nabi Daniel pengker gigireunana Luqmanul Hakim sampai diabadikeun namina ku Allah dina Quran surat Luqman sing narasib sing tiasa kadar itu amin ya Allah ya Rabbal jujur karena dikumpulkeun di halaman Masjidil Haram geus ngaguguk nangis jamaah komo nu kakarak begitu diajarkan di halaman Masjidil Haram ke kamari umroh aki-aki gigireun mewek wae kunang sukunang kaleyak lain gigireun kunaon bah cerik wae loba dosa meureunnan keur ngorakna bader kabayang deui dosana hareupeun Masjidil Haram bah kuring ge sarua loba dosa pan ieu trek tobat trek bebersih jang haji naon Masjid Haram mana iya hareupeun udah kakarak disangka hotel iya Masjid Haram teh iya bikin kencang hanya kali bejaan jadi ngariweuhkeun aing geus repeh jamaah siap-siap kita masuk Masjidil Haram talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak ngabri begitu masuk babus salam ikuti doanya jemaah Allahumma antas salam wa minkas salam makin masuk Masjidil Haram berai Ka'bah nuker nangis ngaguguk ketika berai soca ningali Ka'bah aya di payuneun ngadadak ngerem nangisna jujur aya naon ngerasa terpercaya biasana ningali Ka'bah na foto na HP na TV na kalender eta hareupeun soca lamun ditanya eta jelema nu keur nangis ngadadak ngerem nangisna ningali Ka'bah jawabannya hampir mirip lamun ditanya Kang kunaon keur nangis ngadadak ngerem eta ceurik ketika ningali Ka'bah jawabannya hampir akur teu aya nu pantes disombongkeun naon cenah teu aya nu pantes disombong rek nyombongkeun naon hareupeun Ka'bah jabatan disombongkeun maaf Jenderal bintang 4 tadi papake eta bintang ketika tawaf kuringan Ka'bah kal mayit lalaki sadaya sami bagaikan mayit taranjang ngan ukur dibungkus 2 helai kain putih ihram namanya atas bawah jabatan tadi babawa kunaon balik di Mekah jadi sombong deui karak naik saeutik pangkat geus mung wau jeung rakyat nu dihandap laras nyombongkeun naon deui harta teu aya nanaonan
ketika nyampe ke Mekah, maaf informasi kamari ke umroh di Mekah, harga Lexus keluaran baru, mobil Lexus 2024 awal 1,1 miliar. Di Mekah eta Lexus 1 miliar dipakai ngakut eme menihatnya keken kalau bogana hari orang di lemur karak boga apaan sahiji geus mung nanya kata tangga batur kayaknya nyahueun eta mobil 5 tahunan kadenge tina mengkolna rem jejeritan kiri dit ulah som nyombongkeun naon deui kakasepan asa paling ganteng mung akur jeung babaturan ulin ka Mekah Joni jadi goreng sak nempo orang Mekah gararanteng Saudi jararangkung Libanon bararodas Turki mararancung tak kuring lamun lempang di hareupeun hotel di Mekah sok teu pede atuh hareupeun Saudi jangkung aing pendek Libanon bodas aing geuneuh Turki mancung aing peset sadar diri mundur aing ka tukang sorangan sok nu ganteng ti heula ka ditu di tukang beri tunggul we syukuran ya Allah nuhun sakieu tiasa ka dieu deui abdi nuhun Gusti nikmat Gusti daya eta nganana nuhun aing geus disyukuri mah hate diubaran burudul ti tukangeun rombongan jamaah Afrika negro aing nyelap kadinya gabung jadi aing nu huerung sakieu mah alhamdulillah ya Allah nyombong ke naon kageulisan nopi dengekeun asa panggelis mung akur jeung babaturan ulin ka Mekah jadi goreng loba nu leuwih geulis Saudi mah jararangkung sandiq Libanon mah bening loba bapak-bapak ti tatarajong ai leumpang hareupeun harom kieu we nempo anu geulis Libanon jedak kana tihang huluna hakan bener kuring ai leumpang di ditu sok teureun bujur diciwitan ku pamajikan mata kunaon sih neng jiwitan we nyeri molotot wae oh atuh apeureum nu geulis katabrak pemajikan makin sewot tabrak bujur ontak astagfirullah cemburuan ih pun bojo mah cemburuan tandanya cinta ya iyalah yang itu cintaku mah kuring liarna unggal peuting ai balik setor gede wae asal balik ke jam 2 Januari pantoi mah geus muka pemajikan geus ngajegan panto Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah udah bangun neng ya udahlah suara mobil tahu mana notisi Badru Badru gitu mana si Badru kodo pas bisa kalau amplop molor deui oh ayeuna pantos sorangan tak tidinya Pak kanyahoan lamun bapak yang dipikanya aku bojo si orang eta koncina kumaha doa kuning manehna nu matre teh di Karawang di Cikampek leungeun kieu mah doa duit mah kieu tah mumun mumun deuleu tah kumaha jeung komplit doa butuh duit bener teh teu munafik ieu mah dunia Kang Kiai Mol bisa ngabangun pesantren megah masjid megah tanpa teboga lamun teboga duit leres teh duit jang bakal ibadah teu munafik leres teh
Ibu mau bisa nutupan aurat santrian sadayana kerudung busana muslimah lain menang nyen sorangan batur nu nyieun geuning dipake ku ibu halal seh sabab dibeli make jujur ieu mah dunya butuh aya kana duit wae atuh tempo leungeun eujeung tah kitu mantak ka kiai ka para ustad ulah mitnah wae sok loba tah ustad dipitnah ustad mah kudu ikhlas maksud ustad ge jelema lain tongeret butuh eujeung jujur dunia teh anu gratis tapi kang ngahejeun ge di WC umum bayar sabaraha di Bandung 2.000 berarti masih akur jeung di Karawang kita pertahankan jangan sampai ada kenaikan harga ngising silahkan presiden berganti pejabat berganti tapi modal tetap 2.000 kita bela kenaikan harga ngising aing demo ke Jakarta turunkan harga ngising wah viral tak demo viral tapi ibu-ibu di dia mari lo demo nanya ngabring bari marawa baligo gambar tai najis mayar pernah kuring teu mayar tadi terminalan aya leuwih gajah non di Bandung teh leuwih gajah leuwih gajah aya teh aya leuwih gajah ge oh sia meuli teh nyaho lemur sorangan orang Karawang ge nyahoeun aya leuwih gajah aya terminal asup teh ka WC keluar teu mayar meuni era digerewekeun kudu jaga haji pelit astagfirullah anon kan bayar ci main leos wae oh panteunya aya akang di dinya sabaraha 2.000 tah 5.000 buru pulangan receh ji ngising deui wah oh daripada lapur mending ka jero deui ngadon ngahuleng ngaing di jero begitu keluar deui nyesa 1.000 lumayan 1.000 gaya receh Pak Haji dikana hitutkeun pretas ya bebeakan aing di dinya lain yang ngir tadi mikir ustad jadi perkosa wae jadi ustad kudu ikhlas maaf ustad jasana sakitu gedena sok sarajan aya di lemur milu ngabangun bangsa Indonesia dengan apa membangun jiwa-jiwa rakyat Indonesia yang ada di kampung-kampung jujur moal pageuh Indonesia lamun teu dibangun kedua perkara naon yang pertama bangun jiwa yang kedua membangun badan itulah amanat dari W.G. Rudolf Supratman bangunlah jiwa heula naon maksudnya cek W.G. Supratman yang perlu dibangun pertama adalah jiwa dengan keimanan yang kedua bangunlah untuk dua hiduplah Indonesia Raya istirahat di depan wrong tiba heula aing jadi jeliken dirijen jeliken mah kompan aing ngeureuna bangunlah jiwanya lalu bangunlah amanat
sok sanajan bangunan fisik bagus, jalan bagus, lamun jiwa-jiwa nu ngabangunna imanan, maaf musibah moal eureun-eureun diturunkeun ku Allah. Manuzzila balaun illa bidunub, moal turun musibah kecuali nu ngondang saha jelema nu jongjon nyarieun dosa eta. Fisik bagus, bangunan jalan bagus, tapi ingat lamun jiwa nu ngabangunna bobrok, leungit deui duit rakyat triliunan. Leres. Doakeun sing saroleh. Amin ya Allah ya Rabbal. Dengan dibangun jiwa keimanan yang hebat, Indonesia bisa merdeka. Sebab kemerdekaan Indonesia lain hadiah di Belanda, lain di Jepang, lain di Portugis, lain di Inggris, tapi hasil tetesan darah para ulama, para kiai, para santri baheula. Jujur lamun teu ditebus ku getih para ulama, para santri, para pejuang, moal merdeka. Makanya diabadikan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar berkat rahmat Allah. Mereka saat rahmat Allah kepada pejuang bangsa, para ulama, para kiai, para santri. Santri baheula digobong bari butut tina bili, mun peuting bari ngalogat, bari ngeunyeuketan awi bambu runcing. Sabab bisi isuk-isuk Belanda nyerang. Santri baheula bari ngalogat kitab, bari nyiapkeun bambu runcing. Masya Allah. Ternyata isuk-isuk pesawat Belanda datang, nyerang Bandung, nyerang Karawang, nyerang ke Sukabumi. Ditembakkan ke para pejuang. Nu kena ditembak eta pesawat Belanda. Beunang namaku santri. Udang sare deui. Da molor wae santri. Kau udangkeun ku sareng kapal. Santri keluar bari kieu. Goblok ya Belanda. Jeung santri bandring siap wae. Di bandring. Lain ditembak ku santri make batu leutik ngan aya bismillah nu bijil. Bismillahi Allahu Akbar. Kapal dibandring ku santri. Sabab pilot Belanda na keur molor. Pilotna gadenge ngebeletak nang sora batu langsung kieu nyungsuk jeung kapal. Kuring kamari nyobaan ngebandring anu piit ngajeungjing bismillah Allahu Akbar. Malah ngaledek eta manuk ngajeungjing bari butak gitek gak kena isukna dituar ku aing jeungjing. Kunaon santri-santri baheula diijabah doana hatena istiqomah kariman au mutsyahidan ngabela negara ngabela bangsa. Alhamdulillah. Makanya tiap Agustusan sok syukuranana eusian ku pangajian nu dibutuhkeun ku almarhum para pejuang bangsa teh naon tiap Agustus hayang dikiriman doa, dikiriman Fatihah. Ieu mah tiap Agustus pahlawan dikirim joget deh hayang. Mari kita bacakan Fatihah bersama-sama untuk para pejuang, para pahlawan kita pada ulang tahun HUTRI yang ke-79. Mudah-mudahan semua para ahli kubur, para pejuang bangsa diterima iman Islamnya dan amal baiknya. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Walladhdallin. Mudah-mudahan dikabulkan doa-doa kita. Amin. Sambut lagu pertama. Cek malaikat jadi liar itu mah. Karena kebius yang ngirim Fatihah aiku sia dilayak deui. Cek pahlawan di alam kubur aing mah geus teu butuh joget.
butuh kiriman doa Fatihah ibu saya dikiriman joget doa coba lawan eta pahlawan singgarwak ya Allah hadirkan abdi kanu Agustusan anu keur ngirim joget cek malaikat aya naon kitu nyekek panitiana ayo sia sok aya ke Agustusan luas dicekek ke di akhirat ku para pahlawan ieu teh ngirim joget ka aing baheula leuyeuk ku aing. Astagfirullah. Isilah dengan ibadah, dengan doa. Laisatil hurriyah anta mana tuhibbu, walakin dal hurriyah iya mana tajibu. Bukan orang yang merdeka. Anu sakadar ngumbar hawa nafsu duri pika cinta ku manehna. Tapi jelema nu merdeka adalah orang yang mampu meningkatkan kualitas ibadahnya, kewajibannya kepada Allah Subhanahu. Depan baheula macana cek para pejuang kasepuhan boro-boro khusyuk salatnya abah leres teh keur salat lohor karak 2 rakaat keur sujud sora kapal datang nyerang pan sing turbuk sing krunyu kos beurit keur sujud neangan liang yang panyumputan coba ayeuna kuduna geus jongjon sujud tenang ruku tenang tapi aneh jelema ayeuna geus merdeka salatna teh sia nu dijajah keneh asyarek perang Masya Allah kumu taraweh imam kendor diprotes di demo kiai aki-aki imam nate letoy Allahu Akbar harareai imam Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin sing garewek budak mora di juru dolin bah dolin geus teu dipake jelema ayeuna di bawah khusyuk salat teu beuki aneh imam nu khusyuk malah digotong selapkeun bedu goblok teh budak teh diganti imamna ku Ustad Edan Ustad Valentino Rossi pembalap Bilalna ge Max Marquez sing buru-buru eta taraweh da Bilalna pan edan deui Aisyah teh sholawat apa ngepung bangsa batur sallu alaihi satu imam jadi ngagurubuk asa dirojok bujur. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mararambek. Cek malaikat bener sarara tres. Amin ge meuning ngadat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhalladzina amanu lakum dinukum waliyadin. Allah sami Allah Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Nini teu mila nontung deui teu miluan nangtung. Coba teu sarokat deui ngeteme sieun mabok. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah sami Allah at-tahiyyah. Ulah makmum imam lagi capeun ngos-ngosan
Waalaikumsalam warahmatullahi Allah arek kamarana. Tapi aneh imam nu kitu nu laku. Bener kan? Ngan resikona berat. Bubar taraweh nini 15 araruta. Aki-aki 5 narila huluna. Digarotong balik taraweh. Tanya di jalan, kunaon bah balik taraweh eta digotong mabok taraweh. Oh taraweh mabok bah, ya iyalah imam nang ngoplos. Memeh nyimaman eta ustad nginum kerating deui heula. Dioplos jeung teh kebo bejana kitu. Cing atuh euy. Geus merdeka ieu teh. Kudu nu mah khusyuk tumanina. Jujur, maaf, lamun diukur ku haji umroh urang masih jauh kualitasna. Anu tos haji umroh mudah-mudahan sing bisa nasib deui khusus nu teu acan santri sing bisa nararasi bapak ibu nu teu acan sing tiasa ziarah ka Rasulullah SAW. Lamun lain gara-gara salat, lain gara-gara haji umroh, lain gara-gara puasa Ramadan, ari geus gara-gara naon urang mulia di hadapan Allah dibandingkeun jeung umat tu sejen. Jawaban dengan ukur hiji nu ngajadikeun urang umat Islam mulia di hadapan Allah gara-gara aya cintana Kangjeng Nabi Muhammad. Aya cintana Kangjeng Nabi ka umatna, ka urang. Jujur gandengkeun kualitas ibadah urang masih jauh tina kasampurnaan. Makanya orang berharap terus berharap teureun-eureun teu aya frustasi, teu aya putus asa, hayang menang balasan cinta Rasulullah di yaumil mahsyar berupa syafaatul uzmana Kangjeng Nabi Muhammad. Ya ketika jalma-jalma dikumpulkeun di padang mahsyar. Riweuh kabeh jalma kaayaanana di padang mahsyar. Pahibut riweuh neangan pertolongan. Loba nu ngabring ti kulon kawetan ti wetan ka kaler ti kaler ka kidul pabelit kayaan di padang mahsyar loba jelema butuh ku pertolongan. Bring sakabeh jalma datangna ka Nabi Adam. Cek Nabi Adam aya naon ka dari nyuhunkeun syafaah Nabi Adam. Kumaha cek Nabi Adam? Hampura kaulah teu bisa nyafaatan araranjeun sabab kaulah izin ku Allah. Izin ku naon Nabi Adam? Kaulah izin ku Allah sabab kaulah pernah nyieun kakhilafan sehingga kaulah dilungsurkeun ti surga ka dunya ratusan tahun kaulah tobat bari ceurik balilihan hayang meunang pangampuranna Allah. Izin kaulah ku Allah. Mending datangan tu Nabi Nuh ngabring ka Nabi Nuh jawaban sami. Cek Nabi Nuh hampura kau lagi teu bisa nyafaatan araranjeun sabab kau lagi izin ku Allah. Izin ku naon Nabi Nuh? Kaulah dakwah ratusan tahun nyampaikan Islam ngadidik keimanan loba batur marilu arasub Islam marilu iman tapi ternyata anak kaulah anu nolak Kanan sampai datang teguran ti Allah berupa banjir bandang tetap Kanan mung milu gabung ka bapana. Cek Nabi Nuh izin kaulah ku Allah kaulah nu dakwahna tapi anak kaulah nu teu kabawa iman. Mending datangan tu Nabi Ibrahim sami jawaban. Cek Nabi Ibrahim hampura kau lagi teu bisa nyafaatan araranjeun sabab kau lagi izin ku Allah. Izin ku naon? Kaulah pernah teu jujur waktu di dunia. Teu jujur kumaha? Bapak kaulah tukang nyeunan patung-patung sesembahan. Isuk-isuk eta peuting-peuting patung nu lalu tik dihancur-hancurkeun ku kaula make kampak. Disesakeun hiji patung panggedena, kampakna digantungkeun dina leungeun eta patung. Isuk-isuk bapak kaula ngadat, ieu saha nu ngancurkeun pangeran-pangeran? Dirinya kaula teh jujur, Pak. Nu ngancurkeun patung nu lalu tik itu patung panggedena, tuh kampakna ge dina leungeunna keneh. Ngarasa ngabohong. Izin kaula ku Allah. Mending datangan tu Nabi Musa ngabring ke Nabi Musa jawaban sami cek Nabi Musa hampura kaulah teu bisa nyafaatan araranjeun sabab kaulah ge izin ku Allah. Izin ku naon Nabi Musa? Kaulah keur hirup di dunia pernah nyieun kakhilafan naon? Pernah maehan utusan Firaun ngaranna si Kipti dibunuh ku kaulah izin ku Allah. Mending datangan tu Nabi Isa
Jawaban sami cek Nabi Isa, hampura kau lagi teu bisa nyafaatan araranjeun sabab kau lagi izin ku Allah. Izin ku naon? Waktu kaulah di dunia aya sebagian jelema nganggap ka kaulah sebagai anak Allah. Izin kaulah ku Allah. Aitos kami ka mana minta syafaat. So Nabi Isa tuh datangan ai jelema nu keur sujud geus lila can hudang-hudang. Saha eta hiji-hijina Nabi Allah, Rasul Allah, penutup para nabi, penutup para rasul, jalmi mulia pilihan Allah nu disucikeun ku Allah. Salila hirupna can pernah ngabohong, jujur wae. Salila hirupna can maksiat, dijaga diraksa ku Allah. Saha eta Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Nama Rasulullah digugahkan irfa ra'sak, gugah anjeun, angkat wajah anjeun. Rasul gugah ngangkatkeun wajah teras izin ka Allah, ya Rabbi widian abdi kanggo nyafaatan umat abdi isfa, ayo syafaatan. Rasul ngadeg di masar gegerewekan ummati ummati ummati, yakin nu bakal ayang ke dipayunan Rasulullah di pemasar wajah-wajah nu halaladir ayeuna dewa ieu. Betapa indahnya kita ketemu dengan orang yang sangat kita cintai, bisa memandang dengan sepuas-puasnya wajah terindah ciptaan Allah yang penuh dengan cahaya. Wa muhayyan kasyamsi minka mudiun asfarat anhu lailatun gharra. Ana berjanji ya. Jadi ketika Rasulullah masuk gua, para sahabat kaget di jero gua kadadak caang ieu cahaya di mana. Begitu ditingali tina wajahna Kangjeng Nabi Muhammad. Saur Abu Bakar Siddiq kasyamsi tajri fi wajhihi, bagaikan matahari yang sedang berjalan di wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantas saya riwayat ketika Abu Bakar Siddiq pada hijrah lebet ka Jabal Sur aya guha. Saur Rasulullah, Abu Bakar singkat cerita na ieu mah kaula tunduh hayang sare. Saur Abu Bakar Siddiq mah Gusti ngagoler bae jadikeun paha abdi kanggo bantal anjeun. Betapa indahnya kebersamaan Abu Bakar dengan Rasulullah SAW. Hebat cinta sejati. Sare bae dina ping-ping abdi Gusti. Anjeun moal sare Abu Bakar, moal abdi mah teu tunduh keun abdi nu ngarondaan. Maka Rasulullah ngagolerkeun mastakana kana luhureun ping-ping Abu Bakar Siddiq. Eta Abu Bakar Siddiq menikmati pandangan nikmat yang penuh dengan kenikmatan, melihat wajah indah diciptakeun ku Allah, meuni deukeut ningali wajah Rasulullah. Mingkin lami caang eta di jero guha. Saur Abu Bakar Siddiq ieu bijil caang ti mana cahaya aya ditelek-telek geuning tina wajahna Kangjeng Nabi Muhammad. Kerjongjon ningali wajah Rasulullah, logodor orai asup ka jero guha. Ngangkat eta hulu orai nyaketan wajah Rasulullah. Disangka ku Abu Bakar Siddiq rek nyilakakeun Rasul. Abu Bakar Siddiq bingung rek ngorejat sieun ngaganggu Rasul nuju tibra istirahat. Akhirnya berusaha Abu Bakar Siddiq najongkeun suku nu sabelah, ditajongkeun kana eta orai, keuna mah henteu, oraina macok kana dampal sampean Abu Bakar Siddiq sehingga racun ular masuk ke kakinya. Lama kelamaan Abu Bakar Siddiq merasa sakit, kakinya bengkak. Bingung Abu Bakar Siddiq rek ngagoak sieun ngaganggu Rasul keur tibra sare alim ngaganggu. Akhirna nangis. Bahwa ningku teu kuat nahan ras nyeri bisa ular. Abu Bakar Siddiq nangis gak sadar, air mata Abu Bakar Siddiq jatuh menimpa pipi Rasulullah. Rasul keur sare hudang nagara satiis kana pipi aya naon aya berai socana benta ningali Abu Bakar Siddiq nangis bari sepa seperti tak aya darah. Gugah Rasul, aya naon Abu Bakar anjeun nangis? Gusti sampean abdi sabali dipacok orai racun atos lebet kana bitis pangpangna sampean abdi Gusti.
Di mana orangnya? Eta gigireun Gusti, hapunten abdi ngaganggu salira Gusti, nuju istirahat. Teu naon, mana sampean anjeun anu dipacok angkat ka dieu. Gusti eta orangna gebahkeun, keun ulah mikirkeun orai. Sampean anjeun angkat, diangkat ke Rasulullah, bekas patukan ular diludahi oleh Rasulullah SAW. Spontan eta racun orai bijil keluar, eleh kuciduhna Kangjeng Nabi Muhammad. Subhanallah. Seorang Abu Bakar Gusti abdi damang deui teu nyeri ngan eta oraina Gusti gebahkeun. Saur Rasulullah nama ka diusir. Dia Jibril ngawartosan ka kaula eta orai tuturubun ti luar asup ka jero guha lain rek nyilakakeun urang lain. Ari tos ngangkat uluna dicaket anjeun eta orai panasaran hayang ti kadeukeutan ningali wajah kaula. Orai kapelet betah nikmat melihat wajah Nabi Muhammad. Subhanallah. Tidinya meureunahnya mimitina aya ngajampe make ciduh tidinya. Ya iyalah teu sembarangan crot. Ayo sejarah pan sok aya geuning jamaah datang ka Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Naon Ustaz? Ya pun anak teh gering di rumah sakit geus 2 minggu. Dibawa balik we meakeun duit puluhan juta cager henteu. Atuh make ka kuring apa lain dokter. Nya sugan we doa ti Ustaz diijabah. Abdi geus syariat ka ditu ka dieu. Minta didoakeun Ustaz abdi moal cai na botol aqua. Atuh kade aya percaya mah kade cabudak karana ajum bin odang wajah syadi ajum bin odang. Allahumma shfilahu bisyifaika wa dawilah syifaan ajilan bihaqqil Qur'an al-azim khususan ila jasadi ajum bin odang. Oh ya syafi'al amrad ya syafi'al amrad ya khusus ajum bin odang islah syifaan ajilan bihaqqil Qur'an khusus ajum bin odang. Ini. Pokoknya bawa balik ya cai. Nu sebagian inumkeun ka budak, sebagian kompreskeun, insyaallah diijabah sing geura cager. Nuhun Ustaz, nuhun karena bantosan doana sing dikabul Ustaz. Geus putus asa abdi ka ditu ka dieu syariat nya sing diijabah bae. Ustaz rek pamit we abdinya nya mangga. Ieu malah ala kadar Ustaz kanggo mese rokok. Ulah kikituan. Nah naon teh tadi. Saya mah balik Ustadz ke kamar buka amplop 3.500. Ustadz ngahuleng teu mah hisa bungkus aja sabatang teu mah nya kieu mah jeung reuhakna. Da ustadzna ahli hisab sahibul asbaq CS asbaq sabab dalilna kuat kata ustaz la ududa illa ma'a ududin teu sampurna udud kecuali ngareneng jeung jelema nu mawa udud. Dalil kedua, summal ghafi ba'dad dahari aula wa laqahin wa syamsu in barisila. Ya Allah, bu itu
teu nurawas ngahuleng wae teu ngarekalong. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Indahnya kebersamaan Abu Bakar Siddiq dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hoyong kengeng syafaana hoyong sahabat kantos naros mana golongan umat salira nu bakal kengeng syafaah. Cenah umat salira teh umat tu paling mulia Gusti leres. Umat nu paling dipikasono ku kaula bisa hayang hafal qaumun alladzina yatuna min ba'di yu'minuna bi walam yarani. Hiji kaum nu bakal datang terakhir sanggeus kaula teu aya. Eta jalma-jalma can pernah ningali wajah kaula, can pernah ngadenge sora kaula, can pernah panggih jeung kaula, tapi marahna anak iman cinta ka kaula. Ternyata urang do dimaksud umat nu paling dipikasono, paling dirindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat naros aya tawisna Gusti cirina aya tiasa mendakan abdi ke di pemasar jalma-jalma umat kami nu mulia aya setempelan. Mana setempelna? Hiji birrul walidain, jelema nu sok rajin teureun-eureun nyieun kahadean ka indung bapa. Naon cek? Li'annahum kanu yabirrunal walidain, nyampak dina dirina eta budak teureun-eureun nyieun kahadean ka indung bapa. Daya nu dibutuhkeun ku urang ku kolot-kolot zaman ayeuna hayang boga budak saroleh akhlakna mulia nurut ka indung bapa, lain budak anu bedegong pinter ngalawan ka indung bapa. Bener teu? Ieu zaman ayeuna tingali sok geus berubah di zaman era globalisasi ayeuna. Lain globalisasi, era globalisasi. Di zaman era penggoblogan masa kini loba budak geus gara roblok ka indung bapa, loba indung bapa nyeri hate ku barudak. Leres beda kaayaan jeung baheula. Barudak baheula mah cicing ngadenge dehem indung bapa, aham cicing budak baheula sieun ku indung bapa. Budak ayeuna kitu teu, malah bapana tibalik nu sieun, bapana dehem budakna nu molotot. Naon Pak? Aya naon Pak? Aya naon? Bapana nu mundur, henteu jang kumaha maneh. Baheula mah anak sieun ku indung bapa, ayeuna mah indung bapa sieun ku an. Leres seueur nu kitu seueur. Akhlak geus leungit. Baheula mah rek kaliwatan indung bapa dodong ku an asup ka imah, Pak, Ma, calikna geser abdi bade ngalangkung bika dupak ku abdi. Budak urang ngaliwatan urang bebeja teh ayeuna. Mangga raoskeun. Indung jajalaneun pura-pura teu neuleuh budak ayeuna mah. Main seret mereka nyungsep di indung bapa. Bapana ngagoler di tengah imah dilengkahan. Ngalengkah kagok nincak beuheung bapana menengek. Anak jurig sugan eta. Geus nincak beuheung bapana molotot ka bapana, bokap sih. Bokap. Teu nyambung sia nya tu jeung teri. Tina biwir jadi bokap. Datang indungna ih nyokap, datang ninina nyokep, terojol lakina ho nyakop. Itu bahasa jurig di mana eta? Loba kolot nyari hati kuan. Maaf para santri, anjeun dina hiji waktu diluhurkeun ilmu, hebat ibadah, beunghar harta, lamun nganyerikeun hati indung bapa, maot indung bapa teu ridho, moal meunang syafaah Nabi, moal pendak jeung Nabi. Geus diancam ku Nabi, birrul anan al-aqu liwalidayhi. Jelema nu sok nganyerikeun hati indung bapa, maot teu meunang ridho indung bapa, moal meunang syafaah Nabi, rugi. Nah ku berat-berat ting ancaman anak Asep sabab indung bapa boga jasa teu bisa dibayar ku anak, terutama jasa indung sampai diangkat 3 tingkat derajat di atas bapak ibu. Leres teu? Tak bapak-bapak ulah macam-macam ka pamajikan, ulah nganyerikeun hate pamajikan. Cicing sakumaha beunghar masalaki aik mayar jasa pamajikan moal kabayar. Cicing salaki sia luak lieu cicing. Ampura ieu leres
Jasa ibu diangkat ke Rasulullah 3 tingkat, betul derajat. Sabab bayar jasa nu bisa dibayar ku salah. Ibu, kaulah wanita yang derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung lagi anak kandei temen anaknya 20 yang bolak balik ke didinya, menyusui, mengasuh dan merawat, lalu membesarkan putra putrimu ibu. Enak qasidah ya, baheula melin qasidah urang keur leutik naon teh ngaranna tagoni, ibu-ibu kitimpring nu Allah tabaruleud galode nu nyanyina teh engkom lagu teh jauh tiadana ayeuna kol kitu eueuh variasi ti mimiti nepi ka geus kitu we pak brum pak heeh nu kecerekna teh bimimin di kabareuh kokotnya kecerekna beusi yadana dan pak heula aya sok lalajo lipan pamedok-medok percis ajak ngegel embe. Leungit tagoni datang rebana kasidah mulai aya variasi pukulan almanar tasik cerah jering ding 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 cerah jering ding 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 tilu poe aing latihan bukan muncrat ya cidu. Leungit rebana datang cerawis oh mak geus kolot di dieu mah mak rawis. Budak santri di imah meuli alatna baruleud laleutik unggal penting latihan meuni sadaek-daek ngakol kadenge ka mana-mana eueuh opak kadenge teh kitu eueuh opak kae gemblong emping ngecucur kadenge teh ngareneuhan ngareneuhan tagok yang ngomong jadi ngareneuhan aku kitimpling ngareneuhan ayeuna mah hadroh komplit ya. Itulah seni Islami. Leres ya Bu, ini yang harus dibanggakan, seni-seni Islami, bukan baratmi. Yang Islami dong, jangan yang baratmi. Iya kan, lawan kata Islami berarti barat nih. Adina Mas Jono. Boga jasa teu bisa dibayar kuan. Boga jasa ibu teu bisa dibayar ku salah. Naon? Jenjang menuju kehamilan ibu sok picinan darah kotor sabulan sakali. Leres teh. Naon ngaranna? Bahasa agama haid, bahasa Indonesia naon? Mens, bahasa Sunda naon? Kotoran. Bahasa kadang-kadang kotoran. Atau kotoran mah empel ku sia ku sorangan. Kotoran. Nah. Halangan. Bongkar baudna ari halangan. Kareseban. Sunda tuh tegaul budak leutik mah. Kotoran, sikat make kawat. Karesep bahasa premana naon? Aya bahasa premana aya eta si brewok utah getih. Si botak jadi merana. Geus cicing tulis we santri lumayan eta. Ya Allah cenah lamun ibu keur men keur head sok anu nyariri awak leres teu. Urang lalaki ngarasakeun teu Bapak sing karunya ka pamajikan. Cicing Bu, cicing.
Cek ibu-ibu atuh teh adil nu men awewe lalaki henteu justru adil. Ketika ibu men aya ibadah mahdoh diliburkeun 5 menit sebelum adzan waktu lohor tiba ibu men, begitu der adzan lohor ibu melor 12 ketika isya cek salakina dosa sia teh salat sorry kang men nah kata jawab Ramadan salakina mah kokoloyongan lapar begitu asup ke kamar pamajikan aku dohar bak di kamar kanyahuan sia nyai teu puasa dosa sia nyai sorry kang men perlu bukti deuleu kepala berarti lamun ibu boga salah kita salat tara puasa Ramadan berarti salah ki ibu eukeur kumaha cara penanggulangan anak gampang dia menang ilmu salah kita salat sok teh kurut ibu wawelkeun kana sumur salaki sia tara salat hakan sok teh aing hakan geus we salah kita bisa dielingan mah wawelan sok teh 2 jasa ibu tuh bisa dibayar ke salaki naon ham 8 bulan 8 bulan pan dibawa we tak kemana-mana suka mau drum band sare gitu tibra ibu bener teh salaki mah kerek tibra ibu mah guling gasahan keur gede beuteung hamil yang ngigir bae pegel asa keplok nangkuban sieun mejret nang karak we curiga sieun anu teh terekelan deui ya salakina terkenal juara 1 dunia panjat pinang tilu jasa ibu tuh bisa dibayar ku salaki naon ngalahir disebutna ge ku Sunda mangga juru leres teh juru namawat taruhana nyawa ratusan ribu urat saraf kecil putus pantes Rasul ngancam anak nu joraka ka indung bapa moal beunang sapaa sabab perjuangan indung ngabelan anak ngorbankeun nyawa awas neng linaya ii bakal sia gengken neng ngarasakeun nyawa ditaruhkeun ngaborojolkeun urang tak mata bapak urang ngarasakeun teu henteu bapak mah nah we saya teh mah ngarokok di luar beri jalan jeleng pamajikan mah di jero kamar jeung bidan nah heujeunkeun orok salakina mah wiridan di luar lalaki awewe lalaki awewe lalaki awewe goblok teh bidan keluar ayeuna salakina mohon bu bidan itu pamajikan geus eueuh tanaga sirah orok geus nongtot rese bijil sampeurkeun beres semangat tarak nyampeurkeun ka jero nyai sabar nyeri kang nyeri keluarkeun tanaga keluarkeun itu sirah budak geus nongtot rek bijil eueuh tanaga kang nyeri kang pasrahkeun ka Allah ayo akang aya di dieu ayo bismillah eueuh tanaga kang geus leuleus jeung akang ayo heujeun bareng ame aya tanaga baru ayo 1 2 3 ayo ayo nyai ayo pan salakina ti heula ngajuru bidan gereuwas ieu orok bau naon si goblok modal lain nyengir komar mikir sing jaga pamajikan jika puas lalaki pantes ancaman anak berat Rasul moal meresapa ka budak anu doraka ka indung bapak sing saroleha terakhir sanu bakal menang sabah Nabi mana stempelna jalma nu ngamulyakeun pewaris kaula pantas Rasulullah ngajamin man akramal ulama faqad akramani wa man akramani faqad akramallah wa man akramallah dakhalal jannah sing sajalma nu ngamulyakeun ulama maka sarua jeung ngamulyakeun kaula jalma nu ngamulyakeun kaula sarua jeung ngamulyakeun Allah jalma nu ngamulyakeun Allah masuk surgana Allah amin. Di mana araranjeun santri geus kalaluar ti pasantren
lamun hayang berkah ilmu manfaat di mana bae anjeun cicing amanat ti ka ngaji ulah mutuskeun silaturahmi kana jadi guru sabab eta sanad kailmuan anjeun moal jadi kiai moal jadi ustad ustazah moal jadi ulama lamun teu ngabogaan sanad kailmuan saha guru di mana di pesantren adab kudu dijaga akhlak kudu dijaga beli hati guru ku akhlak mulia urang kunaon santri baheula jara di ulama besar santri baheula jadi kiai-kiai besar seorang kuncina eta santri-santri baheula mampu ngabeli hati guru mampu ngabungahkeun hati guru sakali nganyerikeun hati guru guru teu ridho rek hirup di mana bae eta santri moal manfaat ilmu naudzubillah min dari kuncina hayang manfaat ilmu ulah nganyerikeun hati guru muliakeun jadi gur ulah mutuskeun silaturahmi kanu jadi gur di mana geus aya ulah dieureunnan mampu sapoe sakali teu mampu saminggu sakali teu mampu sabulan sakali teu mampu 3 bulan sakali teu mampu satengah setahun sekali teu mampu satahun sekali haulna datangan inda dzikris salihin tanzilur rahmah ketika kita mengingat guru kita yang soleh maka Allah kontan bakal nurunkan rahmat karena santri ulah mutuskan silaturahmi kanu jadi gur sakitu bae mudah-mudahan manfaat punten seueur kabodohan sim kuring sim dihampura ku Allah pamelerus kasih jadi manfaat kaum pribadi sim kuring kang ora ire sim kuring para santri sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.